Tut. Kadang heueuh di alam urang ge seueur anu istilahna nu haliber manuk teh nya. Aya manuk kacer, aya manuk cowe cangkurileung jog-jog, dukikeun ka manuk ciblek oge aya manuk tuweuh, manuk gagak, manuk bueuk. Alhamdulillah asa jingga teh meuni bingam apa-apa cai teh heueuh, cai nu herang, terus walungan anu sakituna ageng mending ngarecek herang, brus mandi asa jingga teh aduh mani tiris ngeunaheun kitu kan nya. Katingali heueuh resep bari di mandi teh heueuh dina awak teh bari di pacokan ku lauk laleutik, ku lauk beunteur, ditung terapi kitu kan nya, heeh, cai ni tiis nyecep, eta teh dulur bare-baraya pami ibak di cai teh pangsai-saina. Dan sababna heueuh da pangsai-saina mah kieu pan kan. Di cai teh alhamdulillah eta teh pengobatan meuceunan panyakit urang ginjal teh insyaallah nu moal aya pamisering ngeueum di cai mah kitu. Panyakit kadang kapalit geus nyeri awak, dalinu tulang, insyaallah kudah sering ibak ka walungan. Naon sabab mah di walungan mah geus heueuh aduh kangge pengobatan urang nu gaduh panyawat anu sesah didamangkeunna insyaallah rutin pamirsaina mah heueuh. Golongan jam 3-an subuh gitunya jam 3-an subuh insyaallah kan heueuh jam 3-an geus rutrin ibak ngeunaheun. Aduh ieu ningali gunung meni dua itu meni kikituan teh dua jiga teu punten jiga susu. Katingali awan meni bodas nikmat gain resep urang teh kade tip jajang akak mah kedah sering ibak di walungan katingali di walungan magan urang teh gerak badan teh gerak anu otot kaku istilahna seni-seni nu lalinu teh nojer. Lamun nojer mah insyaallah jadi urat teh lentur, getih hencer kitu nya. Nya kitu teh jantung ge bararungah, barareukah kitu nya heueuh. Minimal ibak di walungan nya sajam lah cekap kitu nya heueuh gitu. Walungan mah seueur tempatna tiis upami urang istilahna heueuh ngadaweung di situ cai ge ngeunaheun awas bisi kasibat. Kasibat mah bahaya kan. Di cai geus bari ngalalauk teh lauk buraya kitu lauk. Aduh dibeuleum si cai mani ngeunaheun. Bari ngaliwet, mantep ka si cai ngaliwet. Aduh bari mawa kastrol kitu nya, kastrol beasna beas nu anyar parehuma mun seungit mah mawa ieu biasa urang teh kitu nya. Daun salamna, bumbu-bumbuna golongan sambal, sambal goang, cengek, tarasi.